Ari dalam pancaniti ngajarkeun naon, ngajarkeun eta apanan cenah mamaos ngawi main. Ari atanapi dibalik ngaos ngawi main. Ari ngaos teh naon? Ari ngaos teh maca. Maca naon nu dijakeun ku dalem panjuk jerona nganamina ge dalem. Ari dalem teh naon jero? Ai dalem pancaniti ngajarkeun naon? Ngajarkeun yen hirup kudu dikawitan ti jerona. Kulantaran ti jerona anjeunna ngajarkeun pancaniti. Ari panca teh 5, ai niti teh titincakan, 5 titincakan hirup, 1 sumrah diri ka Gusti, 2 hormat ka papada jalmi, 3 ajeg kayakinan diri, 4 micinta lemah jeung cai, 5 nebarkeun silaturahmi. Ari sumrah diri ka Gusti ajaran naon? Ajaran Islam. Syariat, syariat. Dinu naon syariatna apan sholat? Kumaha sumrahna apan kieu? Naon eta teh kan sumrah. Allahu Akbar. Sumrah naon Allahu Akbar kieu cek dalam pancaniti. Hirup ukur sasampuran, awak ukur sasampayan, sariring-riring dumani, sarengkak saparipola, sadaya kersaning Gusti. Allah nu musik malikeun diri teu aya nu di aku. Kulantaran teu aya nu di aku, aya mung aku. Aku nu mana? Aku nu kagungan aku banget. Kebising kasurupan bahaya. Kulantaran aku anu kagungan aku ulah sok aku-akuan. Naon sababna? Aya nu kagungan aku nu sajati. Nah kitu. Eta dalam pancaniti ngajarkeun eta. Ari di Sunda diajarkeun naon? Dilambangkeun urang Sunda. Sumrah diri ka Gusti urang Sunda gaduh sasajen. Sasajenna naon? Bakaka. Ari bakaka naon? Hayam. Ari hayam di bakaka teh naon? Hayam ngalamakeun sumrah kaki. Artina naon? Artina hirup geus nuturkeun lakuning hirup, lampah nuturkeun lakuning lampah, sadaya teu gaduh ka hayang, teu meunang dihayang-hayang, teu meunang diembung-embung, sumujud sumrah diri ka Gusti pasrah. Jadi estetika esensi nasawi ajaran pasrah sumrah